Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya nuju nganca dongeng judulna Cipanon Indung karangan Kileksa, ayeuna nincak bagian ke-78. Kasubri kaum dangu sadaya, Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mugi-mugi dongeng-dongeng nu kasanggakeun tiasa diganggo hiburan pangbeberah mana. Mangga para mitra nyangakeun bae carios nyambung judulna Cipanon Indung. Ari cenah para mitra jam 5 aduh punten para mitra jam 5 cenah ye jam 5 teh waktu naon waktu balebat cenah ye aduh waktu balebat janten ai balebat mah para mitra subuhnya para wargi upami sariak kalayung ngatar biareum beungeut sonten kitu tah ai balebatna waktu subuh kitu. Ya, mangga atuh janten sakali deui dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-78. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kileksa. Ayeuna nincak bagian ka-78. Atuh mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun ieu dongeng carios nyambung judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Dina bagian ka-78. Para mitra kaum dangu ku gambaran Haji Bana parantos kasawang ku Rojali. Yen indungna kepuguh raratanana jeung nu jadi bapana teu puguh dumukna jeung di mana ayana. Harita Haji Bana tumanya, "Na kunaon ujang? Aya kasusah?" Haji Bana tumanya deui. Teu pahaji ngan eta we abdi teh reuas nguping kasauran Mama Haji neme. Naleres pun biang teh teu aya laratanana. Margi saleresna mah abdi teh bade tumaros ka pahaji manawi uninga we kana laratan pun biang. Ceuk Rojali bari mencerong. Hatena lumenyap. "Oh, bade naroskeun tuang ibu. Nyaeta ku bapa ge tadi dibejakeun teu aya bejana ka dieu oge. Boh bisarmi, boh mangkarta, estu lebeng. Kawas nu geus taya di kieu nada teu aya pisan laratan. Cigana mah ngumarakan jauh atawa memang geus maot. Ngan bapa mah teu nyaho, di mana maotna jeung eueuh bejana deui ongko." Kumaha kinten-kintenan numutkeun praosan Pak Haji pun biang teh jumeneng keneh atanapi henteu Pak Haji. Rojali beuki ponok karepan. "Ih, duka teuing ujang bapa mah moal kumaha ninangtukeun. Margi urusan eta mah anging Allah anu Maha Uninga. Ayeuna mah kieu we atuh ujang, mun jang Rojali teu acan pendak wae sareng tuang ibu, cobi pilarian deui di Bandung. Tataroskeun sugan aya nu kenaleun. Da yakin tuang ibu teh ngumarana teh di Bandung, margi di Sumedang mah teu aya ujang. Bapa ngaduakeun pisan muga-muga ujang sing buru-buru liungung pulung jeung jadi sepuh. Tah kitu we nasihati bapa mah ujang." Rojali teu nemal deui. Manehna ngeluk tungkul bari nginget-nginget kana kajadian nu geus kaliwat. Kacipta keneh basa manehna mimiti lunta ti imah ninggalkeun indungna. Ayeuna nasib indungna teu kanyahoan teuing di mana ayana. Ulah sedih ujang. Sabab mun Allah ngeresakeun mah isuk pagetoge baris patepung sareng tuang ibu. Ayeuna mah ngadua wae sing husu. Ulah petotnya neneda kanu Maha Kawasa. Sangkan ujang tepung jeung nu jadi indung. Hatur nuhun Pak Haji abdi nampi kana piwejang Pak Haji. Moalami atuh Pak Haji mangga atuh permios. Rojali cengkat manehna rek balik deui ka kota. Nah, teterehan deui. Keula atuh apancan ngaleut-leut acang hujan teh.
ongkos sono keneh Bapak aja Ujang. Haji Bana hanya kaleun. Sabab hayang nanya leuwih loba tina urusan Rojali. Atur nuhun Pak Haji, cekap sakieu we lah permios Pak Haji. Nyari keukeuh peuteu kemobral atuh sing salamet di jalannya Ujang. Rojali teu betaheun lila di imah Pak Haji Bana. Lantaran hatena jadi teu tentrem. Pikiran ngadak-ngadak rungsing rusras inget ka alam nu geus kaliwat. Aya di lemur cileutik teh ukur matak nyuat-nyuat kana katunggaraan. Harita Rojali ngaleos init diteuteup ku Haji Bana bari gogodeg. Akhirna Rojali ngiles dina pengkolan. Tuluy leumpang mapai jalan tengah rek ngajugjug deui ka Bandung. Barang tepi ka hareupeun warung aya hiji awewe nu ngageroan bari gugupai ti jero warung. Ujang ka dieu heula sakedap Ujang. Cenah sorana tarik meninong toreng. Reg Rojali eureun heula bari melong ka warung. Manehna teu apal kana eta sora jeung teu nyaho kanu ngageroan. Ai Ujang ka dieu nah teu kalah kacolohok. Yap ka dieu sakedap Ujang. Nu di warung ngagero deui. Rojali jadi panasaran bus ka warung gek diuk dina bangku. Bari melong ka hiji awewe nu geus huisan. Rojali nginget-nginget ka eta jalma, akhirna inget eta teh Bi Emot tukang warung teh. Oh, ieu teh Bi Emot bade aya pikir saeun naon, Bi? Aduh, bener Ujang ieu teh Bibi Emot teh ya. Meni degi ari geus beunghar mah ieu, poho ka bibi nu anger we jiga kieu Ujang. Murid di mana Ujang teh? Meni jiga nu rusuh naker. Da teh emut ka bibi, nu sok dianyukan beas geuning ku janatna tua Ibu Ujang. Ceuk Bi Emot nyarita janji engab. Kawasna teh teu dipikir heula puguh hate Rojali meningal lenyap. Ngadege indungna disebut jenatna kawas nu geus maot wae. Bi, abdi emut ka bibi tadi mah teu naroso teh da teu katingal. Ongko abdina teu rarat-reret hapunten we rusuh abdi teh Bi. Nya hapunten we tuh ku bibi diganggunya. Margi bibi teu tepang deui hese milarianana. Tadina kaparangan bet ngalangkung atuh bibi teh wingah. Nu mawina jan teh sopan ge kapaksa gogorowokan ngageroan ka Ujang teh aya perlu penting puguh bibi teh. Ceuk Bi Emot diuk. Teu jauh ti Rojali nu hatena deg-degan. Mangatu saurkeun naon maksud bibi teh? Ujang teh putra Bisarmi teh sanes? Bi Emot kalah kananya deui. Muhun abdi putra Bisarmi na aya naon Bi? Kieu Ujang. Kapungkur teh nalika tuang ibu ju benang kenehnya kagungan hutang ka bibi tiras tuang sareng kaperyogian sanesna. Nanging guru ki kadanget ieu teh acan mayar ieu Ujang. Margi ka bujeng teu aya. Tah kumargi kitu supados teu janten abot ka anjeunna bibi teh ngahaja megat Ujang bade nyuhunkeun artos. Ku jalan kieu hutang tuang ibu runa sarta moal janten mamala di alam baka. Tah kitu Ujang. Sae maksud bibi teh? Cek Bi Emot meuni teu kireum-kireum. Nyarita padu harus atuh puguh Rojali para mitra sadaya meningah huleng. Lantaran indungna disebut kari jenatna. Nu ngandung harti yen indungna teh geus mulih ka jati mulang ka asal alias geus maot. Hate Rojali jadi tagiwur pikiran kumalayang kanu teu puguh. Keke Bi. Nah make nyarios kitu nah yakin pun biang parantos pupus. Terang pisah ari bibi. Ih, urusan eta mah teu kedah seueur saur Ujang da sadayana oge parantos pada terang. Yen tuang ibu teh parantos teu aya. Ayeuna mah urus we heula hutang supados henteu janten mamala di akhirat. Ceuk paripaos bisi aya gantar sirungannya. Aya sanes gantar sirungan ieu bisi aya tunggu sirungan catang supaan kitu ceuk paripaos aya gantar kakaitan. Cobi ku Ujang emut ieu nya upami tuang ibunya nak hutang ka alam akhirat, kumaha cobi akibatna? Tangtos Ujang langkung uninga panginten. Tah kumargi kitu jeung tibatan jenatna nu janten mamala ka tuang ibu langkung sae lunasan we ku Ujang. Bumi Ujang kersa ngalunasan mah hartosna Ujang teh babakti kanu janten ibu, tak kitu Ujang. Ceuk Bi Emot meuni keukeuh. Nu diurus teh ukur piduikeun bae. Perkawis eta mah kahartos pisan ku abdi ge Bi, keun gampil, teu kedah salempang. Mung abdi teh aya bade nutna bade taroskeun, nah yakin pun biang teh parantos pupus. Ti saha nguping wartos kitu atapi ngadangu wartos kitu? Upi Ujang sangem ngalunasan hutang tuang ibu. Astagfirullahalazim. Nah, kabina-bina teuing Bi, piraku teu percaya ka abdi. Keun ulah salempang sanggup mayar hutang indung kuring. Moal burung nilunasan ayeuna? Jawab heula pertanyaan kuring.
Rojali jadi keheulun. Ambekan meningah hega kasedekeun ku amarah. Ih, ulah bener Ujang da bibi ge ngartos ieu. Nuhun atuh ai kersa mayar mah bibi teh bingah pisan. Kieu salosna mah Ujang perkawis tuang ibu mah memang jelas tos maot. Margi urang dieu mah sadayana oge parantos pada terang, malah mah parantos parohoeun deui ka Bisarmi bakat ku geus heubeul we teu aya wartosna tak kitu Ujang. Rojali ngahulang. Manehna jadi bingung lantaran katerangan ti Haji Bana jeung ti Bi Emot kacida pisan toja iahna. Tungtungna duanana ge matak cangcaya jeung matak bingung. Naha mana nu bener? Rojali teu bisa milih kalah ka ngahulang kawas nu katenung. Ujang sok atuh geura bayar heula ngalah tereh rengse. Bi Emot teu sabar kawas nu rek meres ka Rojali nu keur bingung. Bi perkawis hutang pun biang tangtos dibayar, ulah salempang. Dabdi ge sanes jalmi gelo boga keneh rasa tanggung jawab. Tapi sing sabar heula we sabab abdi ngarasa reuas nguping wartos ti bibi ngeunaan pun biang. Ceuk Rojali bari mencerong. Sorot panon semu hurung. Ih, nah make nyarios kitu Ujang. Na teu acan terang kitu. Teu acan bipangna datang ka dieu ge bade maluruh pun biang naha di mana ayana sareng kumaha nasibna. Ku abdi teh acan kanyahoan. Oh, janten kitunya. Nya ira mah kitu atuh Ujang da geus kanyahoan ku bibinya. Yen tuang ibu teh parantos teu aya di kieuna, teu kedah dipaluruh deui da moal kapenak ieu. Mending bayar we heula hutangna supados tereh lugina. Bi Emot teu boga ras-rasan. Nyarita padungeunah keur sorangan bae. Sabaraha hutang pun biang teh? Kapungkur teh nganyuk beasa gantang hargana nuju 75 perak saleter. Ayeuna harga beas parantos 200 saleter janten etang mah ku Ujang sabarahaeun meureun. Cek Bi Emot bari kerung panon mencerong ka Rojali. 2.000 rupiah ku pangos ayeuna mah ye. Rojali ngaluarkeun duit lamaran 2.000-an bungkul sok dibikeun ka Bi Emot. Beas malunas Ujang nanging hutang tuang ibu aya keneh. Naon deui Bi? Rojali ngarenya greuwas timu rasa cangcaya. Tilas minyak tanah, lauk asin, sareng nu sanes-sanesna, samara. Sadayana 600 rupiah, eta teh 200 kapungkur. Da mah benten deui atuh Ujang margi pangaos kitu marajeng. Eta mah ngawe kumaha Ujang we lah etang. Nah janten sabarahaeun margi tos tahun-tahun lamina atuh. Sok hitung geui bilah sabarahaeun kabehna. Rojali jadi jengkel. Etang 1000 Ujang bilih kirang tanah pilangkung malah. Urang silih bewaskeun nya supados teu janten mamala kasadayana. Rojali teu ngomong deui ku siwel ngabijilkeun duit 1000 perak song dibikeun ka Bi Emot. Leos indit bari hate ngageremet, teu pati rido ari ditagih ku cara kitu mah. Tapi mun teu mayar matak wiwirang bisik ku Bi Emot diucah Aceh ka jalma loba, akhirna matak goreng ka manehna. Rojali ngarasa sedih jeung bingung tuluy harita teh leumpang ningalkeun warung. Heran aing mana nu bener ieu nya. Beja ti Haji Bana atawa ti Bi Emot ya, aing rada cangcaya. Teu aya nu bisa dipercaya. Duh, mak. Na di mana atuh mah teh ieu kuring geus lila hayang patepung? Ceuk hate Rojali bari jongjon leumpang. Teu karasa geus nepi ka sisi lemur. Barang mengkol kaken cagok tepung jeung hiji jalma. Lalaki tengah tubuh mawa carangka di eusi sampe. Pok nanya bari melong. Mulih ti mana Aden? Nanya lira wae. Pokna bari ngarandeg. Wangsu ti Cileutik mang milaripun biang ieu teh tapi teu aya geuning. Jawab Rojali. Manehna ngarandeg heula panon melong ka eta lalaki nu tetela anyar pinanggih da teu apaleun. Oh, milari tuang ibu na saha kitu? Sarmi jenengan teh nanging teu kapenak di dieu mah. Oh, Ujang teh putra Bisarmi? Nya moal kapenak atuh Ujang da, tos teu aya Bisarmi mah mali mah tos lami pisan. Awa tos teuing nya. Naleres tos teu aya mang, iraha pupusna. Rojali beuki sedih. Lantaran ngadenge beja nu matak runtag kana hate. Ari iraha-irahana mah mang teu terang, margi mang mah di dieu teh ngumara. Nembe 2 tahun lamina nanging teu terang ari kanu jenengan Bisarmi mah da sok diobrolkeun ku batur. Dupi mamang saha jenengan abdi masak teh teu kena. Pun ocen katelah mah kawit mah ti lemur Cidempet. Ngumara ka Cileutik teh pedah gaduh bojo ka urang dieu Ujang. Biasa we duda jeung rana Jang. Dupi Ujang bade teras ka mana tuh ayeuna? Eta jalma malik nanya bari teu waleh neuteub ka Rojali.
Paingan atuh abdi teu kenal da geuning enggal keneh. Nun atuh mang tiasa tepan sareng abdi mugi-mugi we kapayun aya gunana. Abdi teh ayeuna mah bade ka Bandung bade milaripun biang, ceuk Rojali keukeuh rek neangan indungna sabab ngarasa yakin yen indungna Bisarmi can maot. Nya moal kapenah ka tu Ujang da tos teu aya. Nya mugi-mugi we sing ditepangkeun sareng kuburanana. Leres kedah kitu ka ibu Ujang, ulah sok tamelar pamali. Nuhun mang atuh permios. Rojali teu talangke geuwat nuluykeun perjalanan, lantaran teu hayang ngobrol leuwih lila, matak nyuat-nyuat kana hate. Ari salalaki nu bieu ngobrol jeung Rojali teu buru-buru maju deui, kalah kamali ka Rojali, neuteup kanu init para mitra bari ngupat dina hate, sanggeus rada lila kakara init deui muru ka imah. Para mitra kaum dangu gancangna carita Rojali geus tepi ka hiji tempat. Nu dititipan motor kalayan teu miceun waktu deui. Dius ngajugjug deui ka Bandung bari mawa hate nu kaweur, lantaran inget wae kana omongan-omongan Bi Emot anu netelakeun yen indungna parantos maot. Sadatangna ka imah teu loba omong langsung asup ka kamarna. Keblug mebeutkeun maneh kana kasur. Panon kucap kiceup neuteuk lalangit ari pikiran masih keneh aya di cileutik. Malah mah kekecapan Bi Emot kadenge keneh meuni jentre nyebutkeun jenatna Bisarmi. Ucapan ieu ngandung harti yen Bisarmi geus dianggap maot, geus teu aya di alam dunya. Nah nya mate geus maot, mun nya di mana atuh maotna? Di mana kuburanana jeung saha nu mulasarana? Ma hapunten abdi, ceuk Rojali bari ngusap beungeutna. Teu karasa cipanon murubut meuni juuh. Keur kitu panto kamar aya nu ngetrokan kadenge sora Bu Suhami ngageroan ka Rojali. Korejat Rojali hudang tuluy nyampeurkeun ka Bu Suhami nu ngajanteng di lawang ka kamar. Bade pikir sanaon, Bu? Rojali semu gugu. Teu naon-naon ngan hayang nanya we atuh kumaha di lemur teh. Aya laratan atawa eueuh? Jeung di kunaon jiga tas ceurik? Manggi kasedih atawa kumaha? Bu Suhami melong ka Rojali ngarasa panasaran jeung nyaah pisan. Hayang nyaho kana hasil panalungtikan Rojali. Leres Bu abdi teh mendak kasedih margi Rojali teu kebat nyarita koloyong ka tengah imah. Gek diuk dina kursi Bu Suhami nuturkeun gek diuk bari nanya deui. Ulah asa-asa caritakeun ka ibu naon nu geus kajadian? Derek-dek Rojali nyaritakeun pangalaman tadi. Sakur nu katempo jeung kadenge dibejakeun ka indung kukutna. Puguh Ibu Suhami meuni colohok ngadenge kitu teh milu sedih ka Rojali. Jadi putusanna teh kumaha atuh Ujang? Nah yakin indung hidup teh geus maot? Atuh teu ditanyakeun ka nu sejen. Umawi matak bingung Bu margi katerangan ti urang cileutik teh teu sami. Matak sesah mutuskeunana abdi teh janten bingung. Nah kedah kumahanya da upami teu kago kuliah malah bade teras nyuhunkeun widi we ka apa kali ka ibu. Bade ngalalana heula milarian pun biang, ceuk Rojali wak cabalaka. Tina awahing kumelang kanu jadi indung. Ujang, ibu ngarti kana maksud Ujang nu bieu dicaritakeun. Oge ibu teh ngarasakeun, milu ngarasakeun kumaha sonona nu jadi anak kanu jadi indung. Tapi wayahna ieu Ujang, pikeun ayeuna mah ulah boga pikiran kitu. Lain ibu teu panuju kana paniatan Ujang ngan ibu ngarasa melang bisi cita-cita Ujang reuntas di jalan. Mangkani ukur sataun deui pan kuliah teh. Lebar temen mun ituna teh da nurugi mah moal ibu atawa bapa, tapi hidup sorangan. Tah kulantaran kitu mun aya niat rek neangan laratan indung, leuwih hade jaga we mun geus tumanina, mun geus resmi nyekel perusahaan nu bapa. Didinya najan rek micin waktu sabulan ge teu naon-naon. Asal usaha bisa lancar sakumaha ceuk karepan bapa. Tah kitu ayeuna mah Ujang, ayeuna mah sing suhud atuh nyiar ilmu, sing gancang diselesaikeun kuliahna, sangkan beres. Jadi ulah loba pikiran kadinya. Kitu maksud ibu teh, lain ngahalangan ka hidup lain, lain ngahalangan sanaon teh kasono hidup kanu jadi indung lain. Ibu mah nya ngan nya kitu teh we mihapekeun hidup teh keur jagana. Ayeuna mah nu penting mah bereskeun heula kuliahna, geus kitu mah babari reka ditu ka dieu oge. Moal naon teh? Moal ngarasa melang kitu.
kahartos tage bunanging kumaha atunya da abdi teh keukeuh we hoyong nga terang kana kaayaan pun biang pamiju meneng kene hoyong terang nasibna naha kumaha kaayaanana naha di mana ayana atuh pami parantos tilar dunya na di mana kuburanana ieu sadayana hoyong kanyahoan ku abdi supados tentrem kana hate tah kitu maksud abdi teh Bu mugi janten uninga we. Ibu ge ngarti ieu malah leuwih ti ngarti sabab ibu ge bisa ngarasakeun kana perasaan ujang ayeuna tapi narek tega ninggalkeun kuliah nungan kari sataun deui padahal eta jalan nu hade pikeun ujang dina raraga ngaronjatkeun kahirupan cing pikir narek ngagugu hawa nafsu jeung perasaan atau rek ngagunakeun uteuk anu waras milih pirugieun atawa milih piuntungeun pek ku ujang geura pikiran cek Bu Suhami tuluy mapatahan ka Rojali sangkan ulah getas harupateun tangtos we abdi ge teu hoyong ngorbankeun cita-cita Bu moal ngarurugel maneh sarta alim ngajaheutkeun manah apa sareng ibu abdi hoyong tamat kuliah supados laksana ngahonta sagala rupi cita-cita sareng deui nanging kedah kumaha kanggo naon teh ieu lah supados abdi ulah emut wae kanu janten inung margi wartos-wartos nu katampi dinten ieu teh matak lieur kana sirah abdi Bu. Kieu we ujang aya namanya. Mun ujang bener-bener boga tekad hayang ngamajukeun diri dina sagala widang, ujang kudu ikhlas ngorbankeun perasaan. Jauhkeun pikiran nu aya hubunganana jeung nu jadi inung. Puseurkeun rasa jeung pikiran kana pelajaran supaya kahonta cita-cita. Cara namun ujang keur inget ka inung buru-buru sebut ku sorangan. Yen inung teh ujang teh ibu nya yen inung ujang teh ibu Bu Suhami nunjuk kana dada sorangan pok deui nyarita mun aya nu nanya ku batur bejakeun inung ujang teh Bu Suhami kitu sarta teu meunang nyebut-nyebut ngaran sarmi lain ibu ngewa ka inung ujang lain ieu mah hiji cara pikeun naon teh mupus ingetan ujang ka inung anu asli keun sina jongjon di alam langgeng mun anjeunna parantos pupus sina tetep jeung salamet mun anjeunna jumeneng keneh. Tak kitu carana kumaha sanggup atawa henteu sanggem Bu lajeng kumaha saterusna mun rek sare ulah sok ngalamun kanu teu puguh tapi kudu bawacaan bari muntang tulung kanu maha agung ka Allah Subhanahu wa taala sangkan ujang dipaparin kakiatan dina ngambah kahirupan ieu sabab hirup di dunya teh teu cukup ku loba harta katenangan batin sarua pentingna jeung duit. Ku jalan kitu ujang moal kasiksa ku perasaan, moal diudag-udag ku ingetan. Kanu jadi inung sakitu amanah ti ibu mah, peke jalankeun. Rojali ungut-ungutan pikiran ngolah amanat Bu Suhami. Dipikir dibulak-balik dibeung diutahkeun ditimbang untung rugina. Sanggeus dilenyepan tetela taya salahna, amanat Ibu Suhami teh bener pisan. Sanggeus kitu para mitra sadaya harita Rojali tuluy nyarita deui. Ibu abdi bade usaha sakia tanaga kanggo ngalaksanakeun amanat ibu. Abdi nyuhunkeun pidoana we supados abdi kiat mayunan hal ieu. Insyaallah ku ibu didoakeun beurang jeung peuting. Hideuk percaya ka ibu ulah rek cangcaya atawa asa-asa. Sabab kanya ibu ka hideuk teh moal aya bedana jeung kanya inung nu ngandung. Hidup teh ku ibu jeung ku apa teh geus di aku anak pituin lahir jeung batin. Kulantaran kitu omat ulah rek asa-asa. Ulah boga rasa anak angkat. Sabab perasaan kitu teh bakal jadi siksaan kana batin. Tah kitu ujang. Ceuk Bu Suhami daria pisan ngandelan kayakinan kana hate Rojali yen dirina bener-bener dipikanya sarua jeung inung anu asli. Hatur nuhun ibu ayeuna abdi sadar yen abdi teh jadi jalmi untung. Bener pisan ujang memang untung ibu ge untung geus teu kudu loba pikiran ayeuna mah taya alasan pikeun ngingu kabingung jeung miara kasusah budak ngora kudu gumira kudu leber wawanen gede sumanget teu aya gunana mun mangsa rumaja dipake mikiran kasedih jeung kana langsaan sabab bakal jadi bang baluh kana hate. Nuhun ibu nuhun pisan. Rojali teu loba carita deui lantaran asa kapeped ku omongan Bu Suhami. Nu memang mata gregreg jeung gede harepan akhirna harita keneh Rojali bisa ngawasa kana dirina. Bisa mopohokeun kanu jadi inung. Teu matak jadi gangguan kana pikiranana pangaruh Bu Suhami leuwih kuat sumaramah dina badan
kawan tugas lain sakedeung dididik digedekeun ku Bu Suhami. Hari Bu Suhami teu petot-petot mapatahan mepelingan jeung merepi wejang nu gede gunana keur kahirupan. Puguh Rojali beuki pageuh pamadeganana sejang ngestokeun pisan kana amanat Bu Suhami. Keur kitu Payuda datang tas museup ti situ Ciburui. Datang bari mawa lauk lain saeutik-saeutik sakorang gede pinuh. Sanggeus mereskeun alat-alat museup Payuda diuk jeung Rojali katut Bu Suhami. Nanyakeun ngeunaan hasil panalungtikan Rojali. Barabat ku Bu Suhami diterangkeun garis badagna ngeunaan kaayaan Rojali ayeuna. Barang ngadenge katerangan kitu Payuda meuni curing hak. Harita keneh milu mepelingan ka Rojali sangkan tetep tumetep dina pamadegan nu ayeuna. Sing jujur sakola jeung sing getol diajar lantaran Rojali teh dianalkeun pisan ku Payuda nu baris nuluykeun usahana ngolah pabrik tekstil. Rojali narima kana piwejang Payuda. Hatena beuki sadar jeung teteg ka indung lain poho tapi bisa ngadalikeun hawa nafsu jeung perasaan. Bapak uge ibu ayeuna abdi ngartos sarta sanggem mengajalankeun piwejang Bapak. Kalihna ibu mangga abdi bade soson-soson diajar sakumaha biasana kanggo ngahontal cita-cita abdi sareng tujuan Bapak. Disuhunkeun piduana we ceuk Rojali ngebrehkeun kasanggupna dibarengan ku hate nu teteg. Nya syukur ari geus kaharti mah ujang kade ulah cangcaya. Sabab Bapak jeung Ibu oge moal kagok mikanya moal lebar ngamodalan. Urusan inung ujangkeun ulah rek jadi pikiran anggur maduakeun sing salamet jeung gede rejeki munju meneng kene. Atuh sing ditampi iman Islam dihampura segala dosa perdosaanana upami parantos maot. Sarta kitu we ujang muhun Bapak kahartos pisan. Atuh saja bati kitu Bapak boga kayakinan mun inung ujang nya keneh jumeneng dina hiji mangsa baris ditepungkeun ku Gusti Allah sarta ujang baris riung mungpulung deui. Atuh mun geus taya di kieuna ibu ujang bakal ngaduakeun ti kalanggengan sangkan ujang pinanggih jeung kabagjaan bisa hirup senang sakumaha nu diharepkeun ku inung ujang. Tah kitu nurutkeun perasaan Bapa mah. Taki angin Allah nu uninga nah kumaha engke jadina. Nu penting mah ulah sok goreng sangka sabab Allah Maha Kawasa jeung Maha Welas Asih. Mugi-mugi Allah nepangkeun deui antawis abdi sareng pun biang. Margi abdi teh moal teteg hate upami teu acan terang kana nasib pun biang. Nya kitu ngaduakeun we ka Nu Maha Kawasa. Ngadua kanu Maha Kawasa, duakeun inung ujang. Da hirup manusia mah ukur wawayangan wungkul ujang. Geuning cenah kitu disebutkeun mah urang ngahirup darema wawayangan kitu ta. Raga taya ceung naon teh? Hartina mah taya tangan pangawasa usik mali kersana Gusti. Jadi sakabege aya nu ngurus jeung nu ngat, bisa sakahayang sorangan. Tah kulantaran kitu mun aya kasusah jeung kasedih teu kudu poho kana kawajiban teu kudu kejot borosot pasrahkeun we ka Nu Maha Kawasa sarta urang sing tumampra kana kadar bari ikhtiar. Tah kitu ujang Payuda beuki anteb mepelinganana tepi kan nyerep kana hate Rojali. Saterusna para mitra obrolan pindah kana kahirupan sapopoe. Akhirna kana urusan pelajaran urusan usaha jeung sajabana. Mun teu kapegat ku waktuna magrib mah jigana nu ngobrol teh moal eureun. Sanggeus nincak wanci magrib sararea ngalakonan kawajiban nyumponan salat magrib nyaeta salat anu 5 waktu. Salat magrib sabagian salat tina 5 waktu cenah urang mitra. Di harita Rojali bener-bener bisa ngawasa kana dirina. Sakur pikiran nu matak jadi gangguan kana diajar dijauhkeun. Rojali estu satuhu kana buku taat kana pelajaran nu diulik sore isuk taya diiwati pelajaran komo da beuki deukeut kana waktu ujian akhir. Beuki riweuh we Rojali teh nu akhirna poho kana kasusah poho kana urusan-urusan sejen malah ka imah yati ge ayeuna mah teu kerep cara nu enggeus-enggeus cukup ku saminggu sakali kadangkala sok heuleut saminggu. Akhirna nepi kana mangsana nguji pangarti.
Rojali kudu ngajalankeun ujian pikeun tukeun dulu sentena. Tapi Rojali ngarasa yakin yen manehna baris hasil. Sabab karasaku sorangan yen lulus jeung henteu teh ditangtukeun ku karajinan dina mangsa keur diajar. Tetela teu nyalahan, dina mangsana dibuka ujian Rojali lulus, satuluina diwisuda dina waktuna. Kalian dibarung ku kabungah kolotna nu geus ngamodalan ti leuleutik. Payuda jeung Bu Suhami ngarasa bagja lantaran cita-cita jeung tujuan hasil. Sorena sabada diwisuda teh di imah Payuda loba jelema. Sobat-sobat Payuda dionang, tatangga dareukeut geus dionang. Teu tinggalin Yati ge aya, malah Lia jeung Ridwan milu hadir. Milu bungah ka Rojali nu geus hasil namatkeun diajarna lulus dina widang pertekstilan. Sanggeus para tamu kumpul prak acara dimimitian. Payuda biantara ngedalkeun pamaksudanana. Dina eta riungan ditetelakeun. Yen maksudna ngayakeun riungan teh seja syukuran kanu maha kawasa. Nganuhunkeun nyaeta ka Allah nu maha murah ku lulusna Rojali. Resmi jadi sarjana tekstil Rere Rengse biantara. Diteruskeun ku acara syukuran. Dipungkas ku balake cerakan dahar bari ngobrol sempal guyon gogonyakan. Galumbira naker, nupang gumbirana Rojali jeung indung bapana. Sanggeus acara rengse para tamu nungtutan barali. Akhirna semah teh karitiluan nyatana Yati jeung dia katut Ridwan. Nu ngahaja balikna pandeuri, harita ngariung jeung Payuda di baturan ku Bu Suhami. Syukur alhamdulillah tujuan Bapa jeung cita-cita Rojali kahontal. Taina Bapa rek mere terang ka ujang Ridwan, kitu deui ka Neng Lia. Sareng Neng Yati, ti mimiti dinten enjing Rojali kudu langsung ngamalkeun elmuna di pabrik. Tapi teu langsung jadi direktur sabab moal asak pangartina. Bisi jorok jeung gagabah. Ku Bapa rek sina jadi kuli heula, nu geus apa jadi kuli ditaekeun kana manor. Mun geus alus jadi manor naek kana jabatan nu leuwih luhur, akhirna mun geus asak pangalaman bisa ngaganti Bapa jadi direktur. Kitu rencana Bapa teh nu baris dimimitian dina poe isuk, cek Payuda bangun reueus. Teu asa-asa ngebrehkeun rencanana ka Ridwan jeung dulur-dulurna. Sedengkeun Rojali ngadenge omongan bapana kitu ukur nyerenge, hatena satuju. Bener pisan Pak kedah kitu ngabarah budak mah. Sangkan teu ngeunaheun, memeh ngarasakeun nikmatna jadi direktur kudu ngalaman pahit beheurna jadi kuli. Sabab mun teu kitu bisi teu bisa ngabarasakeun kana beratna perjuangan si leutik. Nu akhirna bakal sawenang-wenang dina ngayakeun tindakan. Sabab teu nyaho jeung teu ngarasa kumaha pahit beheurna jadi kuli. Lamun Rojali ngalaman heula jadi pagawe nu panghandapna insyaallah dina mangsana jadi pamimpin moal sawenang-wenang, tapi baris adil bijaksana. Matak ngeunah ka sararea, cek Bu Suhami Daryanaker. Manehna ge teu asa-asa ngedalkeun eusi hatena. Tah bener kitu. Kumaha pamadegan Den Ridwan, cek Payuda neuteup ka Ridwan. Nu tita tadi ungut-ungutan bari seuri leutik. Abdi mah satuju pisan eta maksad teh kalintang saena Pak. Mugi-mugi ku jalan kitu tiasa ngadidik ka Rojali. Jang Rojali kana jalan anu sae sareng ageng mangfaatna sakali deui abdi mah satuju. Wilujeng ieu cek Ridwan tegas. Nuhun atuh Jang Ridwan. Bapa teh ngarasa regreg tapi kumaha pamedak Neng Yati na moal isin kagungan caroge ka kuli. Payuda netep ka Yati. Nu tenget ngabandungan kana obrolan Payuda. Henteu Pak abdi mah teu isin malih mah bingah we nu aya. Margi Kang Rojali janten jalmi nu sagara tiasa, nu hartosna seueur ilmu panemuna. Abdi mah satuju pisan kana maksad Bapa. Jawab Yati Daryanaker, lantaran manehna geus nyaho kana sifat jeung kapribadian Rojali, nu memang matak agul jeung matak reueus boga babaturan minangka gunung panangeuhan ka Rojali. Nuhun atuh Neng Yati, nuhun pisan Neng. Keun ulah salempang, sabab dikitukeun sote sangkan Rojali leuwih asak jiwana, leuwih luhur ajena.
minangka ngasah peso Bapak main parantos peso na parantos aya da peso teu ge tara jojol seukeut kudu diasah heula dah kitu pokona mah dina widang pertekstilan mah sina luhur pangartina sabab sakabe urusan pabrik engkena baris dipasrahkeun ka Rojali mun Rojali teu ngawasa kana urusan-urusan pabrik ti mimiti bubuk leutikna kanu badagna moal lancar ngolah perusahaan mun teu nyaho kana pagawean kuli engke bisi dibobodo ku kuli tah kulantaran kitu sagala rupa perkara nu aya hubungan jeung pabrik katut perusahaan kudu dikawasa sagemblengna ku Rojali tah kitu tujuan Bapak teh kumaha kaharti ku hidap Rojali payuda ngareret ka Rojali sadayana kahartos pisan Pak hatur nuhun kana piwejang Bapak syukur Bapak teh bunga ari kitu mah taina urang pindah kana urusan saja nu teu eleh penting ye jeung urusan pabrik kumaha geus aya rencana pikeun ngalaksanakeun tujuan urang teh naon nu bade dijalankeun ku Jang Ridwan kangge nguruskeun barudak payuda neuteup ka Ridwan nu ditanya kalah ngareret kalia nu direret Surti pok miheulaan cumarita Bapak abdi moal seueur emutan sagala rupi nyangakeun we ka Bapak sareng ka Ibu atuh salajengna kanggo nyalankeun tujuan barudak mah gumantung ka jinisna we abdi mah sejang ngiringan kitu ceuk lia seren sumeren ka payuda syukur atuh mun kitu mah gampang atuh gampang ayeuna kieu neng kulantaran Bapak teh geus heula kecap yen lamun Rojali geus beres kuliah rek langsung ditikahkeun ka Neng Yati tah kumargi kitu ayeuna mah teu kedah seueur ngemutan urang langsung nyawalakeun waktosna napala iraha atuh sakintenan sae sumuh nyangakeun we ka Bapak kali Ibu abdi mah sejang ngiringan jawab belia tetep dina pamadegan atuh matak babari badami kieu we atunya Bapak rek ngayakeun heula sasayagian sarta rek ngatur-ngatur sagala rupana Bapak minta waktu sabulan ti ayeuna jadi waktosna akad nikah teh sasi payun kirang langkung tanggal 5 atanapi tanggal 6 dah kitu rencana Bapak teh kumaha satuju Neng satuju mangga ngiringan nuhun dupi Jang Ridwan kumaha abdi ge satuju sejang ngiringan we kana maksud Bapak tah ayeuna kieu Jang Ridwan sareng Neng Lia katut Neng Yati mangga gerasa sayagian sakumaha umum anu rek nikahkeun perkais waragan Bapak nu tanggung jawab bisi hayang nanggap seni pek badami jeung barudak palain naon Bapak sanggup nyayagikeun waragadna muga-muga rencana urang sarerea bisa lumangsung kalayan lancar penyuk sumangga abdi bade ngajalankeun sagala rupina jawab Ridwan tegas malah Lia jeung Yati satuju kitu de Rojali atuh babadamian teu lila geus beunang putusan mah yen bulan hareup rek ngawinkeun Yati ka Rojali sarerea Sukabungah waktosna kabojeng seep sadayana permios.